Parabihan kaawan sing uyus sabi lulungan parabihan kaawan sing uyus sabi lulungan pada beneran katan kodam batur pariksa badan sakujur pariksa badan sakujur lahir anu satang tumenang
pasewakalan Siti Nun ing pasewakan busana busana maneka warna Siti Nuning pasewakan busana maneka warna serba kapus pitang uniana yang patraking sarwa tukma kaingking manik narawata Capawon tening salabeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Sekarumembe Nagara sampun kaceluka kana ngewu kalau kakajana pria kajam paling angin kakon sarak mancanagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santos sakartala harga sepi paling tawong rampong nu digawe simpe hati kaum buruhan teripuh karyawan sami sarenang ingon-ingon kebo sapi pada mulus watakwanto singkang dados nalendra ing nagara Sekarumembe kejabinipun Prabu Jinawiyah ajujuluk Prabu Jinawiyah ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing dedampar den tapi nalipit ing sesasari negan nawartna lemek babut perang wedani binanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari remagan kian ingkang putra kekasihipun Raden Jaka Gintiri sami tungkul kamari keudat nyemah narimang sabda agrih ningali pamurna lindra gunirahangan dikakawat aling lisan mekaten pengandikanipun Raden Jaka Gintiri anak ama hidup kawan pangresa tapi nama putra Jaka Gintiri nampi karena pembagai kalanyun ketampi semua pangabakti kuhunyuk panjenengan pangresa ama ditarima puja studi hidup tening tangan loro kiwa tengen simpun plungi ati pun dihing mastakaju nampi nuhun kaulanun kalihna perkawis rupina ayena dinten kagenep belas putra sasat jadi jago saemara margi dugi ka dinten kamari dinten ka-15 teu aya hiji raja anu tiasa ngelehkeun putra punten sanes ujug ria sareng takabur nanging dikersakeun kitu we agungna ieu teh ku kersana dat Gusti nu kagungan jemarna pinoa salira pangresa ama ayeuna teh raja mung ukur duaan deui anu teu acan ngiring dina dinten ka-16 nyaeta ngiring saemara marebutkeun acek Siti Ragen ama syukur bagja kumbayangan Raden memang ngarasa bagja barina sugema ama ku ayana hidup geus bisa ngarengsekeun pacogregan di nagara sabab lamun teu make jalan saemara ieu kajadian nganung harti ieu nagara teh bakal dipake lapangan papaseaan ku raja-raja anu ngahaja perebut lanceuk hidup Siti Ragen nepi ka jadi buah catur keur umum buah catur balarea oge raja-raja anu datang ngahaja ngalamar ai dibikeun ka itu kumaha ieu dibikeun ka dieu kumaha itu nya ku jalan saemara ieu urang bisa rengse oge waragad anu dipake saemara ieu teh yakin ieu teh waragad ti raja-raja tina panglamar teh anu dipake waragad taku kituna ieu saemara teh pan bebas ditongton ku hamba rakyat nagara sapangeussi nagara entong bujeng hingga hamba rakyat anu aya di nagara sanajan ti luar nagara oge bebas bisa nongton jalana saemara tapi no damel kaulanun taku kituna ayeuna poe ka-16 mudah-mudahan hidup
sabab ieu teh geus kadenge kana cili ama yen pamuji balarea geus jadi sabiwir hiji anjeun sasat jadi anelan nagara ku kituna ama oge ngarencana sarengsena ieu saemara teh komo lamun lancik hidup menang jodoh ama teh sakalian we dek ngistrenan hidup jadi senopati ingalaga pahlawan di nagara. Aduh nuhun kaula nun ama sateu acana nanging nya kitu putra teh rumaos sepi keneh ku pangarti tuna keneh ku pangabisa ih teu bisa kitu sabab da geus kasaksi ku sarea. Tayuna bisi kaburangan sabab manghidap patih ieu nagara patih jinaraksa tangtuna oge ayeuna teh meureun geus aya di alun-alun jadi panitia saemara pikeun nangtukeun nasib raja anu dua deui nu rek milu saemara poe ieu teu damel kaula nun doa nawe ama kahiji atukeun lancip mudah-mudahan kenging jodoh anu patotos kaduana putra aya dina kakiatan bra lumampah jeung gera lumaku jigera init mudah-mudahan sapa munut ginururan sapana jatina kanan anjeun ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Gusti anu kagungan mudah-mudahan ama rampung tau tutas pangandika katigas kantun pinara bra lumampah jeung gera lumaku hideuk jaka gentiri mudah-mudahan hidup menang ngahaja ngadua ama ti barang lahir hidup cing jadi insan anu guna pikeun kapentingan negara bangsa katut beragama cinekna anjeun teh cing jadi jalma anu soleh kabuktianana ayeuna syariatna anjeun geus bisa nyalametkeun ieu nagara tina ancaman raja-raja anu ngahaja bakal papaseaan di negara urang ku jalan parbut awewe bra amin kawanu bra Nyai Siti Ragen anak ama mudah-mudahan menang jodoh anu patotos kalayan kahayang ama teh hayang boga minantu teh kajalma anu soleh kajalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana lampahipun Raden Jaka Gentiri kondor saking pangkonan Nalendra alumampah sasat pada ngajalankeun pancen jadi jago saembar
Ros ieu panitia saemara nyata patih nagara Sekar Membe Patih Jinareksa parantos aya di tengah alun-alun anu digemung ku jalma-jalma anu ti kulon ti wetan ti kidul ti kaler sepuh anom jalar istri dugi kangaleut ngengkeuing ngapanalet atuh kaayaan di alun-alun pagaliwatana jalma-jalma ngajajarna nu icalan ti sisi jalan palih ti kidul celak-celak putri anu kakasih Dewi Siti Ragen dina juru alun-alun dina papangungan parantos dipamerkeun cahaya gilang gumilang di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan teu aya hiji lalaki anu teu katarik kataji ka pati-pati teu aya hiji jajaka anu teu kagendal ku kagelisanana ieu Dewi Siti Ragen sadayana paningali jalma-jalma sasat dipuseurkeun kana pamunteunna Dewi Siti Ragen sasat anu dipamerkeun dipalikeun kalresanina dinten ka-16 ieu dua raja anu tina waktu ieu teu acan ngiring saemara diantawisna bae nyaeta Prabu Putaksi kalayan Prabu Puspadenta anu kasohor ieu Prabu Puspadenta teh raja ahli sihir dina waktu ieu sami parantos ditempatkeun dina tempat anu parantos disayogikeun palih ti kaler atuh ieu panitia saemara parantos aya di tengah alun-alun Kebetulan serikan ngomong bari goreng bangsa ada jujang galaksa ayo nama tak silaka Antos. Kapodong na Purwakarta neangan dalam desa pasari masih bengong na panita neangan kudaan rasa manuk sapu dunungan manuk sapu
Patih Cinareksa anu jadi panitia saemara parantos aya di satengah ing jalma-jalma anu ngagimung di alun-alun kangen dika. Sarak kenal dia. Jeng, pada siap gerakan penjara. Ya, gerakan penjara. Panas ini penjara. Panas penjara. Boro penjara, panas winyo. Mangga. Junuk kana waktu anu ditangtukeun datang mangsan direncana nitihwan ci anu dipanang mustari. Dinten ieu dinten anu kagenep belas dikeresakeun patandang mengukur duaan deui atuh ku kituna nyaeta Prabu Putaksi sareng Prabu Puspadenta sasat anu jadi inceran teu aya sanes nyaeta Dewi Siti Ragen anu kiwari parantos aya dina papangungan paliti kidul di payungan ku Payung Agung. Payung Agung gila kuning Payung Agung Karajaan. Kituna mangga supados disuhunkeun kasabaranana bae. Kalayan panuhun ka para petugas keamanan supados ditertibkeun heula bae eta anu nongton ulah dugi ka pasadak-sadak modaya kitu. Sajabina kanu icalan, panuhun kanu icalan, boh nu jajan suuk, panuhun bae, eta cangkangna ulah sagawayah miceun. Ulah di mana bruna margi wadah runtah parantos aya disampakeun, disadiakeun di tiap-tiap juru alun-alun. Inggih. Kange ditetepkeun dina aya kebersihan di negara urang. Kituna mangga dinten kagenep belas ieu urang ngawitan deui jalana saemara kalayan pelaturan-pelaturan saemara anu kedah di jalankeun ku sadayana patanang nyata kahiji ieu oko begalan pati teh dilereskeun nyanak pakarang kaya-kaya ning kangkang pelewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong tekeng dicanak ka pakalangan. Kedua, pelaturan saemara nyata dina waktosna gelu teu dilereskeun jelok panon jeung najong larangan. Katilu, ieu pelaturan saemara nyata dina prengna oko begalan pati teu dilereskeun aya tungtutan naon-naon di mana aya kacilakaan semplak tak-tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot. Tapi kudu bebas ku cara hukum saemara. Inggih. Meni. Langgar berja. Mangga ayeuna rupina kangge salajengna dihaturkeun ka saderek Prabu Putaksi. Ya inggih Putaksi. Punten. Saya kaula Putaksi nuhun. Jigana poe ieu bakal tagono eta agan putri Dewi Siti Ragen doakeun ieu papapnyi bakal jadi bojo akang nomor 17 nyi. Papa putapnya doa. Aduh, doakeun. Lain turunan urang Lurah Cipadung aing kudu. Beres. Oh, kudu tampi ku awewe mah. Budak, Kak.